Neng teh sebenarnya di Taiwan teh damel naon neng? Abi di ditu, Muhun. abi mah dari rumaos jami ngarantau di Taiwan. Karena sagala na we di ditu mah didadamel nyetim beko tiasa di ditu mah. Ngurus bayi gorila osok di Taiwan Aduh mah. atuh tak kumahai. Non ngurus bayi gorila. Gorila mah alit, kadang-kadang ku Daniel di pempesan nganggeankeun pempes ku Daniel. Muhun abi Emang mah. aya kitu pempes ku Daniel? Aya ngadamel nyariran nu gaduna, kita terpal paragi dibuat ari di dieu di lembur. Oh, itu. Pala keur ngawadukna eta ku Daniel meuli lieur abi mah teh. Aduh, ya gawe capek-capek teuing. Untuk ngobosna. Ya baheula lah. Bukan anak awewe teu payu-payu. Kan menang jodohna. Itu kan bae menang jodoh orang luar negeri. Meureun urang moal kerja poe main bola nu kieu nya. Jadi mah sedih dah kumaha. Gawe kumaha teh? Di mana na gawe teh? Dia datang di parukulan. Pemborongna datang manten. Luat gawean. Lama orang teh pusing. Bukan anak awewe hiji-hijina teu payu-payu. Kan disodokeun kurang lah. Mana teh, Cek? Eta mang. Oh, sok TKW sugan. Urang teh keder mang, sedangkan urang teh mang sapopoena teh tasi teh budak eta dahar ka warung naon ayeuna kan aya di lembur bae urang jadi bingung mang pusing. Sok buat ayeuna gawean tah, Kang Geus. Geus ka jodoh mah di bere. Urang boga budak. Ujang. Geus ka di teh bagawe tetep bener. Boleh geus paharaya lain buat tarukulkeun. Mandor ke pemborongna datang manten. Bajing loncat ke Afrika abi lompat di gaplokan. Waduh hakan kumaha inung aing teh ya ingat terasa kieu repotna. Aduh. Mai mah di mana? Ih, mama. Oh, ningan atuh kemana? Lagi anak aing tanya masalah si hidung teh ya tidak nak Yang roti mari geuning sia tadi deukeut tadi ujug-ujug kagok hareupeun ieu. kono Ya abi teh mawa sugan bet biasa dijablok kumaha ye. tadi nanya nok dari kesang ya teh Emak nok teh ieu teh bobokoran hati baliknya ayeuna teh ditur ngandak ieu. Teh ini mah tipu teh ngoseng-ngoseng termos. Aya kikil-kikil dinosaurus. Ieu mah atuh baraya buah maruragan dihandap atuh kumaha di jalan tadi beakeun ayeuna mah ih. malapar teh isu kan nok mah dipakeun pikir dinosaurusna. Udah emak nok teh teh gurung gusu nepi ka gabru kana juralit dina jurang nu naon. Supaya nabi atuh ayeuna mah da kumaha deui teh aya. Teu betu boleh kulanas jablok ku emak. Tinggal mana dulu nok. Mumpun, mumpun mana? Kan Mak, ulah gitu eta teh mandor eta teh. nok. Taunan. Di Taiwan oke, kedeng menang. Jodoh sakalina gawe di Taiwan diperkosa unggal poe ku jaman. Pikiran ayeuna erek ka Indonesia deui geuning hese meunangkeun lalaki teh nu benernya tuh.
kumaha mah? Daek diperkosa. Itu mah pupuk nok tehnya diperkosa pertama mah neng teh berontak nok teh. Masa di smackdown. Bukan 2 kali non merkosa nok. Kunokna dibawa naik takal ka lapang geus diulu diguribageun. Tapi lu Ngeunah mah nok mah cicing bae da teu berontak geus kitu mengaratan. atau sama beki anjing. Ge kieu. Neng, Sama Ari Mandor teh rencanana hayang ngajodohkeun Neng ka anakna. Terus Neng ka hade ke lamun lalaunan si ngacrot ciduhna. gitu eta si anak si mandor teh beungeut siga angling dharma henteu. Ai beungeut mah jiga angling dharma ngan eta esena kurang hiji. Anjing kabiri eta mah emak. Ih, jeung da SMA teh mawa-mawa asup. Anjing. Udah gendol nu hiji masih teh saimbang. Makanya Majang. Sepedak. meleng. Itu ke ieu teh nu pada batu keur mandorna galak. Mending lamun ganteng mah siga panesu. Eta mah kitu-kitu ge jama goreng patut siga kapetar guludug. Itu kuli dan buat 3 rawean cenah. Apa keur ngarobrol bae sampurkeun baik lah. Woi. Woi. Kalau keur ngarobrol bae dan buat 3 rawean. Teh teh mending mun kasep mah keur goreng patut karena umak-amuk beta tadi teh mana nih. Dan ke digawean sih nah. Bos. Yo, aya si Neng. Oh. Ngajodohkeun sangu je teh Neng. Oh iya nu Taiwan teh tuh. Aturan sukan. Mun abi teh nganteran emak jadi teh sak-asak aya oseng-oseng termotin naon abi tadi jalan teh balik kieu teh sangkuran dicandak ka kelas kieu tah. Nyamur amburasot be di jalan mah. Atuh daharna kumaha kena. Eta bete ujar ami seueur. Buat gawean. Buat menang duit pan naik ke anggeus mah. Entos Neng kasaung bae enggak pada juga. Panat. Ada. Camat teh keur goreng patut galak pisan. Mending lamun kasep mah tegep. Haram jadah budak awe-awe kos lalaki galak geuning. Ka mandor teh. Akan tasya soal pangan. Haram jadah. Hoi, togel. Ande ta budak. Geus nak kan coba tahu. Masih banyak bola. Mam mau dihakan ke komandor itu nu tadi. Ya semua. Mangkara jangan jangkrik di siraman. Aing geula nempuh tina YouTube nama. Nama hawa. Ada kan boleh tuh. Oh, zaman mana ya? Pok we ge ke tuang di bulung gitu di kebun. Beuh, dibubui teh. Udah, udah. Kamu. Alam sudah. Lah tuh, betul alam ya. Hoi, gerak. Awewe tong. Hah? Awewe. Hah? Itu awewe. Hah? Astagfirullah. Awewe itu. Mana awewe? Oh, itu awewe. Oh, itu awewe. Itu awewe. Itu dulu kayak kadieu. Dip. Tadi teh asap lebah ditu, tapi ayeuna ka mananya si emak. Aduh. Puap-puap bae dihakan naung mah, atuh geuning eueuh dipika ayeuna di teangan ti ditu ti dieu teh eueuh bae panggihna mak. Neng. Neng. Balik ke mana tuh? Mana Neng? Ka dieu. Dia cari celah di dia. Neng, dia ka dieu lah tuh, di dia cari celah. Nuju naraon a? Biasa we neng ieu keur ngiuhan di dieu. Ya aduh duaanan bae siga tangkal cau. Apa dia tuh neng mah cari di dia yeup. Alim carik nuju kalingsir. Wih, satu cari sakedap mah. Mah mendekan si emah teh ibu abi anu siga munding hideung. Tentu ningali di tadi ge. Ka mana?
Cuma Nah, tuh anu dia cari heula. Sok tuh neng di dia cari heula. salah bisa aya bulu dugaan di sawah. Sampingan tosan si emak. Jama teh mun dicarunihin mending lamun garanteng mah beungeut ambura rasut kitu teh. Sok tuh neng yo. Si Aa mau meuni maksa. Moal sok dia cari aja. Bade naon? Sini terus di mana? Burit-burit kening ka sawah sih sagelis-gelis itu ampun teh. Abi teh nuju milarian si emak. Tadi teh abi teh ngalinteran si emak. Nuju ngali bolet tuh si mandor anu goblok tuh itu meuli galak abi teh. Ningali si emak diceraikan wae ku si mandor ku guru baskeun we kana hawangan ting modar ting hanteu teu na hawangan ting ka mana ayeuna. Paling bae neng si sini sagelis-gelis galak geuning. Cenes ku galak ari janten istri mah kedah tiasa ngajagi. Si Mohon. sini bisa menang di mana ieu teh asap nembe ninggal geuning abdi mah. Abdi teh asal mah sareng si emak teh ti lembur Curug Ngagudubrah. Nami lemburna teh. Tah saur si abah teh cenah itu mah nuju ligung ngali bolen di sawah di piwarang jajab mamon tah hina ge bobokona. Itu bener teh abdi teh. Atuh ene teh tos aya ibu bobo teh. Teh aya da abdi nganakeun tadi di bumi teh geuning ngoseng-ngoseng termos. Aya kikil dinosaurus. Bisa masuk Nuhun, tapi da abdi teh sepanjang jalan ieu teh nyadakna kieu. balik eta buat Atuh pasti mah teh bade jajab belum terus teh aya barahean panginten di jalan. Aduh eta ageng. Goblok nah ya. Jadi yuk. Ulah. Kaangiran kieu mah. Iya sih. Lu kumaha? Buik ping abi, burik. Mau dimulus kitu. Allah. Terus atuh geuning eta rokna batik kitu geuning neng. Iya, Nuhun. abi mah da asli Indonesia darah ge janten tanajan di Taiwan mang tahun-tahun mang bulan-bulan oge da asli Indonesia ieu mah. Batik namina teh. Sanes minyak letik goblok. Oh, batiknya. Heeh. Saya pisan geuningan ieu teh. Nuhun sae. Saya pisan. Siapa meuni kitu? Hoyongnya kan neng. Atuh seneng deus. Hoyong ngaplok no. Ih, seneng meni galak gitu atuh geuning. mah. Bade kumaha si ate kenalan apa? Si anu ieu ngajodoh we ku naon aa? Coba tong masuk gitu jalmina rada kompet. Oh gitu. Kade si kabentar gelap nuju di sawah ieu teh. Nya moal. Moal cenah. Tapi awe mungkin ngadenge. Karena iya atau teh. Ngomong-ngomong si ate bade kumaha abi teh bade uwi meuni didudut ka dieu. Abi mah tos maju eta nembean ti dia. Gagalang di sawah templok. Mohon tadi teh si mandor teh saurana teh cenah nawisan pameget cenah ge ka putra abdi cenah ganteng teuing abi kita apal nu mana jamina mun nya ganteng mah wios bade abi lah kersa ari siga baskom siga tetenong mah atuh embung di Taiwan geus Ulah. seueur Atuh mending kena ka abdi pan abdi ge kasep sakieu mah neng. menjadi kasetna saha Atunya kolot urang neng. ada menurut abi mah teh siga kabentar gelap tengah poe Ah isi neng. Nya isi neng teh sabenerna di Taiwan teh damel naon neng. abi di ditu Nuhun. ada abi mah dari maos jami ngarantau di Taiwan karena sagala na we di ditu mah didadamel nyetim beko tiasa di ditu mah ngurus bayi gorila osok di Taiwan Aduh mah atuh tak kumahai. Non ngurus bayi gorila. gorila mah alit kadang-kadang kudanil di pempesan nganggeankeun pempes kudanil muhun abi Emang mah aya kitu pempes ku Daniel? aya ngadamel nyariran nu gadungna tidak terpal paragi dibuat ari di dieu di lembur Oh, itu. pal baekeun ngawadukna eta kudanil meuli dieu abi mah teh nya eta di Taiwan teh resep ngan ayeuna keur usum corona kieu jadi uwih we diuwihkeun ti pemerintah Oh, gitu gitu. oh ge ayeuna teh di lembur sagala hararese aduh aing ngali boleh tadi geuning kulana seseueurna ngali suuk beak ku dibadogan ku barudak nuhun puguh mata menuju halalieur tapi ngomong-ngomong si Aa di dieu di damel naon nuju usum naon di lembur Ya, di dieu we. Uli we biasa. Damel-damel. Oh gitu, soalnya menuju abdi Taiwan teh geuning menuju pira-pira odading teh usahakan odading we atuh. Odading eta nu keur viral ayeuna. Eta Nu rasana anjing bangetnya. nuhun anu siga Iron Man. Oh, mohon. Teu balar goblok cenah Oh, tah mohon, eta. oh. Oleh eta teh nya. Olehnya. Itu
Ari si Aat kita tepat tentunya kaputrana si Mandor boleh itu tuh. Mandor nu gaduh eta boleh di dia. Udah abdi bari dijodoh. Cina si Mandor itu tuh si boleh tuh tadi si mah di danau. Si abdi putrana. Oh my god. Nuhun, ai sineng lebih terang gitu. Ai kira itu mandor nu mana atuh mandor dia mah abdi putrana. Yang satu lah, ayo. Goblok. Urang wae. Dikira teh ganteng. Beungeut ieu mah jiga anak tangkal cau atuh. Ya tarajen teh muat jadi ek naon dijodoh kencing anjeun. Sineng sagelis-gelis ieu abdi. Enggak, pokoknya nama orang mah yang opa-opa Korea teh hayang di salirama. Neng. Bobogohan tadi si Otong. Neng, antosan atuh neng. Antosan. Neng, antosan. Ya Allah, sampai ke turun di budak ngumpat. Neng, antosan.